Kang bejana rek meuli domba. Oh jang, ini domba ngambil karek setengahna. Dombana harga sabaraha tuh Kang? Harga nama harga 1 juta domba ikan. Kebeneran wingi boga cencelengan. Kurang bagi 2 weh. Mana boga aja? Aya ari karek 500 mah. Syukur atuh hari kitu mah. Ngan meureunnan urang perjanjian heula da pelantaran duit anu duaan. Urang bagi 2. Uing bujurna akang huluna kumaha sanggup teu? Sanggup lah. Kungsi lila domba teh kabeuli tuluy dianggon di kebon. Ari si lanceuk teh malah sare atuh puguh we domba teh ngaranjah ka kebon sampeu. Aduh, ya domba saha ngarannya ka kebon dewe. Woi. Jang, sing bener ngangon teh. Tong jongjon teuing. Domba ngarannya ka kebon dewe. Lain hampura-hampura. Ayeuna mah mun hayang domba balik deui kadinya kudu mayar we 100.000. Aku mahal-mahal teuing Kang. Da geus ngarannya ka kebon dewe. Kau meninggalkanku tanpa perasaan hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarah. Biarkan aku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan. Jang, domba teh ngaranjah ka kebon batur. Ayeuna dombana ditahan, dicokot, kudu aya duit 100.000. Ayeuna mah atulah ku sabegi duaan dombana, urang satengah ewang mayarna. Ieu heulaanan Kang, anu ngaranjahna bujona atawa huluna. Ya huluna atuh ah. Eta mah bagian akang, da uing mah kana bujurna. Har, ning kitu. Apaan perjanjian? Aduh. Genep bulan lilana domba teh ngajuru. Malahan anakna 2. Atuh puguh we si lanceukna teh bungah tuluy bebeja ka adina.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bah, domba teh geus anakan nih kan. Ya udah geus coba. Bawa tuh. Urang geus beja heula ka di urang. Setuju. Ya ka Didi. Coba. Ya, mate ngajuru. Malahan dua anakna. Nya Kang. Oh, kok aya batu lah. Terus urang bagi dua, hiji sewang. Dolanan Kang. Lah hiji ewang kitu. Ngajuruna huluna atau bujurna? Bujur ada mana-mana oge ah. Bagian puing atuh Kang. Hari itu Kan sesuai perjanjian ti heula. Akang mah huluna, puing bujurna. bah, Heuy, domba teh rek ditebus ah. teh heula, tong waka tebus-tebus deuleu tuh. Domba teh ngadon ngawaduk di teras aing. Ayeuna mah di dendana ditambahan ku urang jadi 150.000. Tambahan 50. Oh, daguan. Hah, si Ajang aya bagian maneh. Hah, bagian naon Kang? Sabab ayeuna mah nu nyen gara-garana bujurna ayeuna mah Ya kumaha tuh Kang? ngadon modal di teras batur. Jang, eta 50.000 deui. Nah ayeuna mah kusabab bagian maneh bujurna nyakpek ke kumaneh tebusna. Aduh. Bilih aya kata-kata kasar, garis miring teu ngeunah, tong poho, like, comment, jeung